Tah menang teu cacing na? Ih, mana makalah tuh wok sing sabar maneh teh. Buru atuh ngalah cacingna burit man teh mana teh. Geus we kieu we wok ayeuna mah ulah ka ngeuseub ayeuna mah can fokus heula ngalaupana we. Malah asem kitu diisukeun tah Di mana mamanya cacing hasum? Bisa we atuh mana teh. Tapi bae lah asem ge tinggal dihaneutkeun we nya. Paling jadi dongdo. Oh mana mah da emang berkat jadi dongdo. Ih, mana mah nyolot ae da ajak ngobrol teh. Cing wok urang teh keur PSM yo. PSM. PMS meureun seteh. Heuh tah eta wok. Berage moal mungkin laki PMS mun awe kakara. Ai PMS teh naon wok? Peda we ai awewe keur PMS sok salah langar kitu. PMS teh datang bulan kata. Oh, urang karek apal wok. Berage moal mungkin mana PMS mah. Eta warna naon kitu? Na bool. Emang bisa wok? Bisa ngalahin PMS ngaranna. Naon atuh? Ambeien goblok. Ah, maneh mah. Setelah buru tah ngara cacingna seteh. Atuh wok buru bantuan ku maneh yo. Aing teu menang kotoran ku si Mama euy sok kaledok euy. Apa dah kumaneh? Ih, maneh mah heuh atuh. Tah cacing tah. Pah di dieu mah eueuh wok euy sigana. Tong pina we ka deket caung yuk. Heuh atuh yuk. Ditu meunang gerata euy. Ayo lah. Itu. Aduh capek, ngareureuf lah di dieu. Wah, itu juga neng mumun tak euy. Wah, nyawok. Jangan samperkeun ya. Hejo sama kawet teh. Geus cacing mah jatah urang. Gua tok kayak geus kitu. Neng mumun nyali rawaya tuh. Ai katingalina sorangan atau lobaan? Ih biasa lah tuh neng nembalana. Banyak kudu bade gogorokannya. Ih nyadaan tuh gogorokan oge atuh neng. Kumaha tata we lah. Neng diheureuy nya ku si Tata. Untuk oge a, Neng mumun tos di mana? tahu itu rencangan. Emang teh dipapageun kitu ku palurah neng? Singgera lah, ulang ngajakan ngobrol, abina nuju panas ye. Nuju mas oge ngadenan teu penting. Tuh cacing keur carape cenah mana teh. Geus ayo lah cong ngalah cacing deui. Ih kalawok. Neng mumun nuju hausnya. Nya pugu asa haus abi teh. Nya tuh antosan bade mesel cai heula. Tah, itu atuh mah teh sing peka ka awet teh. Neng mumun bade eut naon? Jigana es enak. Nya tuh antosan ayeuna bade mesel es heula. Tata bagiannya orang meni kentang nah ditah ku aing meni rarese. Nah, ngambilna oge si botlok. Terus tadinya mangko aplikasi. Oh, kita kemudian mang ewok. Tata teh mana nya ning di lapisan Nya pugu a. Tuh, tata geuning itu. Ya neng esna. Ieu mah spesial kanggo neng teh Tata. Nuhun nya a. Kata-kata. Nah, teh caina. Ya panan tadi sore neng hoyong es. Ya eta kan es. Belengok. Yo, belagu maksud yang ngomong teh lain es kieu, tapi aya teh nyeuheunana, sia mah teu balik kan. Ai teh nyoeuna naon atuh? Nya naon kumaha maneh atuh rek teh sari rek sari nutri eta mah naon atuh? Ya tuh neng antosannya mesan deui. Tidak wah panas. Wah ngomong duit euy, urang teh boga duit jeung meuli esna. Si aing ge sarua teh mah duit tah. Tuh kumaha wo? Nganyuk we tuh. Urang mah teh biasa nganjuk wo. Majeg we jika sawe, cek urang gitu. Oh, atuh aya kitu mah nya. Neng, mangkat heula nya. Rek nganjuk era. Rek majeg ka saha ieu teh? Wah,
kebenaran ya euy aya target. Mana? Bulan ang kumaha. Minta duit aing. Tegadu artos abi mang. Lah kadang mun maneh teu mere duit ka urang, maneh mah bisa ngaliwat ka dieu. Nah, pan ieu mah jalan umum. Ah, gading tong loba ngomong. Bisa dibejakeun ka baturan urang, bisa-bisa ke maneh ditenggelan. Mangkaning baturan urang mah gede awakna. Ulah tuh ang sing karunya ka abi. Ya makanya burukeun duit maneh ka dieu keun. Priogina sabaraha tuh ang? Ah, 10.000 weh. Teu aya ang, aya ge 5.000-an dua. Geus bae-bae lah ka dieu keun. Tah, kitu maneh teh. Mun tata dia tuh. Mangap ang. Oh, kecil keburu, grindit lah. Ya. Hah, ieu mah euy, jadi merean es teh yang Sineng Mumun. Neng ai Kang Junaid kemana gitu? Ke ayah menuju rapat di desa. Oh, palingan teu dijajapan Kang Junaid. Itu tuh juga si Ucup. Woi, Cup! Woi, Wang. Kadia. Woi. Ah, si Sarcup Mang. Mana teu bebeja atuh ka dieu teh? Padahal aja mi supres. Atuh alus lah barang aing sok sarau teh ngajemputna. Apa ada Mang Ewok mah zaman sangkutan. Heeh, kan suka reapan. Oh, neng ieu kenalkeun ieu 200 cendol namina si Ucup. Up, Cup. Oh mumun tetangkeun abi mumun. Abi Ucup. Tang lihat teh. Tuh istirahat itu tuh. Oh, Cup. Ya, nah ari dulu nama teh bewokan ah. Seneng mata apa le neng? Si teh bewokan. Kan cion bewokanna dari dalam. Oh, ari dari luar mah itu beratnya. Nya, henteu. Mang, Di urang anu majeg itu. saha Cup sok ngomong? So jago pisan tah jelema teh boga ilmu naon? Sang ngajaran dikepret tareng beureun ku aing. Teuing na mah euy jamanna teh pendek, goreng patut boloh heuli. Geus lah ke congteangan. So jago pisan anjing jelema teh. Ieu tuh. Kayak ngadaguan buatan urang heula ya. Oh nya Mang. Tuh si Tata ini. Maafnya Neng lami, ya Neng esna. Oh nyata. Oh Neng sami-sami. Ieu jelema na aya di dieu. Tak, dulu urang anu majeg euy. Duh, kumaha ieu nya? Mana ka anjing kitu atuh? Nono, Itu dulu urang anu majeg. Mana apa teh saha jelema? apa lo? Saha? Urang. Oh, jadi maneh nu majeg sia. Tong heureuy euy, maneh majeg sia. Ih, wok sok tanyakeun we ka jalmana. Emang bener Cup, Tata nu majeg maneh? Mang tadi itu di jalan. Tuh da sigi sarwana heureuy. Asli Mang urang mah teu bohong. Geus lah aing mah parusi mah Bandungana, rek nang depan heula.